Sampurasun padahal ampunnya kasuhun meninggal yang dipamrih haji ka pihatur wilujeng siang dulur sadayana ya dinda kieu sim kuring bade ngabewarakeun rahing dina kalender Sunda teh ayeuna teh tos memasuki bulan kalima nyata bulan Palguna nu hartosna bulan Palguna teh. Nah jadi urang teh kedah janten jalmi anu berguna lah kanggo dina kahirupan ieu teh. Nah anu antawis bulan Masehi mah tah 11 Oktober sampai 9 November, jadi antawis Oktober sampai November bulan Palguna ieu teh. Tah karasan ayeuna teh dinten Rebo atau nepi Buda. Tah pami dina kalender Sunda mah genep Sukla Paksa, pami dina Masehina 16 Oktober 2024. Tah kitu. Ayeuna pami nurutkeun dina dawuhna pangintennya kaping genep Sukla Paksa ieu teh Buda Pon teh. Nah nepoe hadepoe gorengna teh pada jaya manggih harja. Tah ieu nurutkeun dina poe hadepoe gorengna kitu nya nurutkeun dawuhna. Nah dina waktu tebarna panginten ieu tah na tumpek 2 Sukla Paksa, 8 Sukla Paksa, 1 Kresna Paksa, 8 Kresna Paksa, 15 Kresna Paksa. Tah jamna aya salamet rezekina na waktu tandurna. Tah soma dinten Senin tah 4 Sukla Paksa tah ieu nurutkeun dina waktu tandur kitunya gitu. Pami etang-etangan saur sapuh kapungkur teh mah. Tah dina wukuna panginten ayeuna teh tah parantos 24 nyaeta perang bakat. Kana aya manahil perang bakat bala wugu wayang gitu kan ya. Tah pami dina ieuna ye naon deui teh namina teh kajadian penting di Tatar Sunda. Tah 11 Sukla Paksa teh sangke panginten dina kaping 11 Sukla Paksa 21 Oktober dinten Senin dinten Soma. Tah aya ieu tah Palguna 1814 saka 20 Februari 1607 Masehi Nagara Kertabumi hiji karya Pangeran Wangsakerta rengse ditulis. Jadi kejadian tentang Pangeran Wangsakerta nu beres ditulis. Tah ayeuna kaping dina 15 Sukla Paksa. Tah perjanjian keluarga dina rebutan kekuasaan kerajaan Luh ditampereun ku Sang Manara. Tah ieu panginten 8 Kresna Paksa, 13 Kresna Paksa kitu tah. Aya oge dina hari-hari bersejarah di Tatar Sunda nyaeta hari jadi kota Tasik tah 17 Oktober, 25 Oktober hari jadi Kabupaten Pangandaran tah. Ayeuna dina hari-hari nasional tah ieu tah anu katingali pangintennya. Sakitu pangintennya sim kuring ngabewarakeun pamugia sing mangpaat kitunya kanggo orang sadayana saraku orang Sunda.